anjing sadaya. Abdi sareng rencangan abdi nuju aya di Jalan PSM. Di dieu arurang abdi bade ngareview sababaraha kuliner anu aya di dieu. Anu viral di kalangan barudak Nora. Katingali nama mantap pisannya, komo suasana nuju kieu seger gitu. Cuma pendekatan jeung Iba mantap pisan kumaha lagi hayu ah. Kuring. Di warta Sunda. Ada tataros lah gitu ya. Diraha sih bapak ngamimitian usaha iya. Dari nama dari 2017. Terus pertanyaan kedua, saya sih nu ngamimitian ya bikin usaha ini gitu. Ini teh usaha milik saudara. Jadi yang saudara cuma bikin doang, saya yang jual. Terus Kasih bapak ngamimitian usaha iya. Usaha teh sebenarnya atau suami, cuman jadi emang sampai 1 tahun. kedua, saya sih anu ngadamel resep pertama kali. Resepnya teh didamelkeun keluarga abdi. Nah, abdi mah cuman saukur ngan ngicalkeun unggul. Terus naha bethoyong gitu. Milih usaha ieu. Ya mungkin rezekina ya di dia gitu. Nah, anu sih tantangan anu di payunan ku Aang. Nah, tantangan nama ngaladangan unggul. Kumpul saya deh. Ayo. Atau nuhun pisan bapak entos hayang ngaluangkeun waktuna kangge diwawancara. Dulunya. Itu wae anu tiasa kurang dipikirkeun sareng dipertaroskeun ka para pedagang